Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka para pemirsa anu ti kulon, ti wetan, ti kidul. Kumaha daramang? Salam Sunda sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Abdul Manap sareng rekan simkuring Edo Giatri. dina warta anu bade dipindakeun nyaeta longsor di kawasan Darajat, Kabupaten Garut. Pamirsa nyanggakeun warta salengkepna. Pamirsa, longsor anu lumangsung di kawasan Puncak Darajat Kabupaten Garut, tepatna di Blok Cikupakan, Desa Karya Mekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, anu kejadian poe Jumaah sekitar jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Longsor ieu teh mutuskeun jalan ti arah Puncak Darajat ka Kawah Darajat. Lokasi longsor ieu teh mangrupakeun perbatasan antara Desa Karya Mekar jeung Desa Sarimukti. Aya rentan kalongsor salajengna. Kusabab cuaca goreng jeung taneuh katempo masih aya longsoran leutik. Langkung jelasna urang sanggakeun ka Siti Ropeah anu bade ngawawancara salah sahiji warga. Hatur nuhun ka Edoh sareng Abdul anu nuju di studio. Kararesan abi ayeuna nuju sareng salah sahiji warga anu bumina caket sareng tempat kejadian ieu. Wilujeng siang Bapak. Siang Neng, Wasta Bapak saha? Bapak Angkus. Kumaha Pak kejadian longsor ieu teh aya korban jiwa atanapi aya fasilitas anu ruksak teh aya? Alhamdulillah taya Neng. Pami jalan anu ruksak teh Pak jalan umum atanapi sanes? Oh sanes eta mah jalan operasional PLTN. Ari dampak tina longsor ieu teh panaon wae? Upami sor Bapak mah akses jalan Patani anu bade ka Kawah Darajat teh janten kahalangan. Lamun papa mah masih tiasa, pami nyanak motor mah tos tiasa. Kira-kira Pak anu ruksakna jalanna sabaraha meter? 100 meteran Neng. Oh nya Bapak hatur nuhun kana waktosna, hapunten pisan ngawagel waktos Bapak. Mohon tahu ya. Sakitu anu tiasa dilaporkeun, mangga euih deui ka Abdul sareng Edoh. Hatur nuhun ka Siti Robeah anu atos ngainformasikeun longsor di kawasan Darajat. Pamirsa sakitu anu kapi hatur. Wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Edo Giatri kalih rekan abdi Abdul Manap. Seja amit mundur amit mungkur kasadayana. Salam 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.